padahal agama mah dina hate tuluy dijawab ku leungeun saling salametkeun antar urang sareng urang iya padahal hasilna tina agama teh halus pikiran maneh pot sumuhun ceuk nu bodoh kitu iya cenah eta beda paham sautak saeutik wajar da di dunya wajar nyaman da cicingna jelema mah beda lemurna beda iya beda lembur ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana boga budaya sewang-sewang ngagaduhan budaya sewang-sewang teu aya kajabapan lintang ti saling ajenan bener kitu cek abdi oge atuh tong bujang hingga sadunya ulah di kampung abdi we dina agama unggul tos sabaraha golongan digolong-golong cek anu ieu pahamna kieu anu itu kitu barisa agama digolong-golong nih teteh silih baeudan teteh kaituna teh beda paham teh silih delekan papangi silih balengan silih omongkeun padahal teu kudu kitu aya jelema mah urang mah nyalin harinya mah agama dina hatena ayaan atuh datang boro pamadegan aya mah beda mengaran kumaha pot tong sanagara ieu mah sakabupaten we ngaranna Udin we kabeh da lieur geus sok aya nu nanya teh ka mana Din hor itu Udin dek aya nya ka Udin sabab Udin hajat nyunatan Udin anakna labeuh wayang nangap wayang dalangna Udin tukang suuk teh Udin ngaran teh deui si nena oge ca Udin nih si nena CSI tuh nambet pisang sama dah cek abdi oge padahal ku ayana beda teh eta teh supados nyambung supaya saling bejaan kapangih we yen cirina manusia teh anu kersa mapatahan jeung kersa dipapatahan mun teu kitu rametuk coba eta urang nepi ka disajajarkeun jeung rametuk lamun daek parasea anu saling wasiatan tuh nya ta eta pikiran jernih teh keur bener mah bener we da panggihna mah kurang kampung padusunan model cepot paingan sekolot baheula yen bisa negara bakawaluya teh lamun dipingpin ku budak angon eta lemurna teh urang kampung bau lisung jauh ka bedug anggang kadulang jauh-jauh imahna di hatepan ku haneulem di tihangan ku hajuang tihangna batu satangtung ai ulina sok di bibirit leuwih eta net jero pisan sih si horeng ku jalma-jalma anu pinuh ku gawe hartina bau lisung sumuhun sanes bau kelek sing bau lisung tong ka mana karep atuh nya payunan saha ieu teh adaptasi aduh meh di berjalan tak kitu pot sabab ari kaayaan di puseur dayeuh mah geus heterogen apa aka heterogen naon geus loba-loba pendudukna loba bangsana pendudukna campur aduk pendudukna teh nya beda-beda suku beda-beda agama beda adat ta ieu milih karena keayaan dunia we keayaan dunia ayeuna harengheng kudu dengean pajejet kudu deuleuan seseueurna dina agamana atuh da doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris ngan ukur wungkul ku teori jauh kana praktek mah seueur kulan penjahat-penjahat teh ayeuna teh anu ngatasnamakeun rek nyaah ka rakyat dek nyaah ka negara padahal ka itu nama jadi hileud teh ya anu lemah pantes kitu pot seueur kulan aya ku kitu teh mah da tong boro make jeung organisasi tutuwuhan we di dunya tutuwuhan beda hileudna bapak tani mulak peuteui pan teu jeung hileudna di mana geus peuteyan eta hileud ujug-ujug di jero peuteui ka mana jalana
Ari hileud peuteui tarangakan daun teh dan teh oge boga hileudna. Tarapat corok. Masing-masing Dan setiap organisasi oge sok aya oknumna. aya wae atuh dah. Oknum pejabat seseueurna teh. Bararang saat geuning duit negara teh dihakanan. Secara Ka kampung-kampung ge nyebar aya mah raskin oge dibikeun teh kan wawuh kabarayana. Manehna gegedena. Nya. nya eta teh nu dihanap teh dah. Nah, teteh ngomong teh kumaha mun aya nu kasinggung. Ya, tong baru kasinggung nepi ka TBC lain urusan aing. Bener. Nah ulah aing ngomong. Batur mah demo geuning aing mah ngomong nah ulah Batur mah anarkis ini. masih kene make etika aing mah. Wiwaha. Bae da rakyat ngabogaan hak. Kedaulatan sapinuhna di tangan rakyat aya hak aing pikeun ngomong. Eta Sabab naon? Sabab geuning aya pangabutuh maka aing deui ka aing deui. leutik we rupa. Oh. Nya bener karaya rek hayang maneh. Bejakeun ku sia dawala lamun panggih ari sia kitu rek mimpin cucunguk, rek mimpin rakyat. Bener tah. Harianat da teh Pengkhianat rakyat. musuh negara teh panu kitu pan. Iya. Pot latah. Pangna ku kaula disalukan teh. Eta nu dicaritakeun ku maneh teh real. Kenyataan. Apa real? Oh, jalan kereta api. Real. Atuh tah mah. Oh, da real ge bener eta tak kene. Timalan wa kata kaca kaula ta eta teh aspirasi laras anu kur diperhatikeun teh bisi hidup teu apa sejarah uwa teh baheula keur orok teh disumputkeun di kampung keur nagara manura aya nu ngajajah uwa teh hirup teh di kampung gitu wa tos ngaraoskeun atuh da agan mah ulah kahirupan di kampung teh Paperi heula. mata uwa teh sono obrolan kieu teh da puguh uwa teh hirup di kampung baheula Ya kieu datang teh ditu. daw sumuhun kulan aing ngeunahna di kampung teh ti isili herang panon kulan nya ngan ukur ngupingkeun berita-berita kaayaan di puseur dayeuh nya da terang tina berita abdi mah komo ayeuna paratos canggih boh media elektronik media cetak internet dunia informasi teh mah gampang pisan kapanggihna teh Gampang ya. nu mawe pantas pun lanceuk nyarita kitu heuda berita nyebar nya tadi dia rupina kriteria kapamimpinan kudu apal teh nya naon wae kriteria pamimpin teh dawala sidik tableg amanah patona make patona mah ulah waka eta mah keur urusan heula jeung KPK Giring eta mah. kan lanana eta macan nguruskeun sapi lanan leres bulan tah kitu ieu kaharenghengan dunya teh sakumaha nu dicaritakeun ku cepot pot lain sanagara tapi sadunya ieu teh kajadian kitu teh sumuhun bulan mung negara abdi pangitan panggedena tingkat korupsi teh Wah. Bang badak ladang. beuki dia beuki kacau malahan ieu kiamat teh geus diambang pintu lamun diantep Bang pintu cep. tak ieu teh ulah teh keur neangan solusi Nangan jalan keluar. apa solusi apa nu sok megah sok nilang teh teh polusi tang mah polisi masa kampanye politik teh mah ai politik masuk ngenog itik teh mah Aduh. ai itek mah di mana orang lempang TSE teh make itik itek teh mah
nu karek datangna ita Itu masuk Cigaro. ieu karengengan dunya teh tantuna urang kudu usaha komo deui ua teh batara ai batara teh mimpin dunya pengaman dunya mirip tak aya deui anu mimpin tilu alam nyaeta Hyang Otipati Jagatnata anu disebut Raja Triloka mirip timalan ua iya pikeun ngahinarkeun kajadian-kajadian supaya ulah harengheng teuing dunya ua teh rek mentes gawe nyaeta pangnepikeun walapatra pangdugikeun walapatra akang apa walapatra naon walapatra teh dek walapatra teh surat layang layangan anu sok diapungkeun lang layangan eta mah atuh layang surat cepot walapatra teh ieu walapatra teh kedah dugi ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ieu teh milarian solusina supados dunya ulah dugi kariweuh teuing di mana ulah pajejer jadi uat purwang aturanan lingi hidup teh uat terek mentes gawe panganterkeun ieu surat panganterkeun ieu walapatra nyaeta ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru iya iya nah Gatotkaca bujeng hingga kapurut marganing tanaga larapati kasarakeun demi kasalamatan dunya taeta ngan ieu surat numutkeun Gandam Ramo naon Gandam Ramo teh soratan katinggalan soratan katinggalan sorak gaib sumuhun ieu surat teh ditepikeun anak kudu ku Astra Jingga putrana Bapak Semarula Putrapawana astagfirullahaladzim alah sia dora jore yang ngisi we kitu luas euy duh alah entong lantong ku abdi seueur piwarangeun ieu mah tugas gaib pot ieu surat teh kudu tepikeun ku maneh ka saha teh sieun ka saha wa ka Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ka sawarga ulah astagfirullahaladzim itu akang lah dora batkan alah kusi lain ganya kusi toko dewe kah ampun aing ngasoakan leu keur melemah jantung engko jeung aing teh geus pohoan ini mah kumaha mun dibikeun ka kabogoh daek teh daek Asta Jingga kudu init bayahna kang ulah baha nah Bawiraos putra Gatotkaca Bawiraos Gatotkaca sawios putra anu bakal ngajajakeun ieu surat kudu ku Asta Jingga tapi Gatotkaca ge teu leupas dan ngalibatkeun diri nyata pikeun ngaping cepot dah lumampah ka sawarga bisi aya siku siululu gelagakeun sana ngamuk ka jameta eta ngan di batas meureun ngajajabkeun anak nepi ka kampung Medang Kamung desa Medang Kamulian tidinya mah Asta Jingga dilepas nyata naik ka luhur kawaringin pitu tiwaringin pitu ka Tegaramat kapanasan tidinya mapai-mapai tamakan situ Madira langsung ka Jonggiri Salaka tidinya baka ebreh lawang selak matangkep langsung abus ka sawarga wah perjalanan berat ya. wah rumit kan seolah-olah Ki Asta Jingga teh rek dijarahkeun ka sawarga Maniloka ka tempat suci eta tak geuning teu kudu mayar geuna di umroh boga gelar hejo ti ditu teh haji belum alhamdulillah labbaik Allahumma labbaik
labbaik ala syarikala kala baik innal hamdan wa ni'matan laka wal mulk la syarikala cing mabrul Amin. mabrul kemana tah kitu pot sakaligus nganterkeun surat teh maneh dek dijarahkeun ka sawarga tiasana jalmi ngadampal sawarga teh kulan jalmi anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana mengpang deket karena rel di dieu si tong ya tong teh nyari sedangkeun abdi teh jelema beul kesenteng tunggu di parut catang di rumpak paripawasna kulan ceuk batur mah abdi teh jelema sompra itu nggak ke masjid oke abdi mah can pernah ngusian kenceleng malah kalah nyokot rek tiasa ka sawarga kumaha jelema model abdi pot lah Ya omah. murah asihna pangeran bujeng hingga keayaan di dunia di mana wae keur kumaha wae maneh eling ka anjeunna bakal eling ke maneh Leres. syaratna ti ayeuna kudu ditobatan jeung diaku sagala rupa kasalahan Iya. salabarkeun ti ayeuna Bener. abdi unggul itu ka sawarga teh Salabarkeun. pamerdih maneh naon upami leres abdi di piwarang masawios pun adi dibantu di Sidawala Tawajeng bahan. bisa teu naon Tawajeng bahan. malah Gatot Kaca garek nganter ka kampung bedang Kabumun Tawajeng bahan. moal dugi ka sawargana Dijajak. teu bisa kudu asta jiga jeung dawala Oh, dijajak. lah kampung Mirip. hayang geura panggih jeung widadari dek mah Rek di kumaha eta teh. heeh Mun panggil ai widadari aya nu jiga si Agnes aya. Aya wae. Kumaha leuwih komplit leuwih bidadari mah. Aya nu jiga si Omas. ke lamun aya widadari jiga Omas peker sia atau widadari jiga si Eni Bener teh nih. tah kitu Gatot Kaca jadi putra mah jajab salametkeun lumampahna asta jingga lumampahna ki dawala ngajogjog sawarga maniloka ya Kang. heung aing mah gandeng rek ka sawarga itu duh Akang aduh si Akang bisa jadi haji. ngan aing ngeunahna mun balik diri itu dek cara jadi haji cara bahentis Kos bantis dan jadi boga cara gelar. Kang Oman si Dodadi Daerah Pahaji. Benar. Kos Haji Pepen. ngarano ge jigana genti Kut naon Kang mun gelar haji. Haji Saipul Halus Haji Saipul. Saipul Muin. tah ieu suratna wayahna cepot amanat ti kaula ieu surat ulah wani-wani pindah tina leungeun maneh ka leungeun batur sahinga kahiyang otipati jagatnata Dah. cenah beureun di jalan bisa aya nu cika nempo ulah maneh cing pageuh pamadegan Awal. kade Titipan teteh. pantos teh nya cek Wow, cek Kang. dina eta surat teh cek unggul duh Alah. Benghar. miliaran Bisa jadi teteh. Itu ulah wani-wani ningali manehna ieu surat kade sing tahan ku gogoda besi di jalan aya nu rek nempo nu ngolo kade. sing pageuh pamadegan bos wani-wani nyoekeun mi HP coba balik disoekeun maneh tak kitu mi HP sisir jeung minyak Kade teteh. kade kan celoman leungeun mi HP pikir jeung niat kade ka angsonan deungeun Dengeuna. Yeuh halus puisina euy Bodoh. buah sawo buah nangka
buah nanas jeung buah salak naon sina maksudna itulah nama buah-buahan kudu disebutkeun mari rujak dong halus Kang tah sakitu tarima bot pindah bot pindah dia pindah bot pindah marek wong Wiswano undang aja marek wong Wiswano ini rangalih pinara mun dina hate maneh ragu-ragu ulah waka init kada bisa cangcaya Karena pimplan mang maulah ulah mang bot sang saya maulah ulah sang saya buleudkeun tekad bener sing buleud dah ulah maneg mayu siap bulan ah sanggup mangga bulan jing mang masih kapegang sanggup dina jeung hareupan rupa-rupa cocoba sanggup dina jeung hareupan hese capek susah payah di perjalanan jam 5 teh sare kene sabab ieu teh ngabutuhkeun kedewasaan loh dewasa pikiranana dewasa ilmuna jeung sajabana Yogi siap bulan kali berat teh sarena percaya diri maneh sumuhun mangga bulan geus teu cangcaya hate parantos siap bulan geus gemelang aya keneh naon panginten di jalan teh seueur nu isalan di Gatot Kaca geus aya bekelna aya bot aya bade ayeuna dikabdikeun engke di jalan ke di jalan kalian baik bisa papisah enjoy ya kan di mobil banyak payunan Gusti Batara bisa kata sakitu bot brak mangkani eta abdi mah anu jadi reuas makulah naon semun pan sawarga teh pitempateun jelema anu wah jalma nu bersih suci bersih imantak asa teu pede keneh bulan ngeureuyeun di jalan pikiran kurang enjoy kah hah sae ulah ditampi atuh ya kurang nyaman. nya serat teh kange hyang otipati jagatnata Batara Guru mangga sakali deui bisi aya nu nginjem atawa hayang nempo di jalan kumaha cek maneh teh ah moal pasti ada bisa murah gelena naon saha bae sanajan bapak maneh kulawarga maneh hayang ningali eta surat ulah akang ge ulah noong gitu kecuali pamimpin hartos mungkin abdi ulah nah eta mah tidak ada kecuali tidak ada no way upamanya masihan beas kumaha tarima we bawa tarima beas nama tapi palain ningali surat entong surat nama saua kajen nyokot teh ti gudang kaula tuh ulah di PHP dek butuh sabaraha ton ulah di PHP keun ka pandi sok taranpi sae ulah sumuhun kulan abdi bade dijajab geuning abdi diajak ye barengan da ulah sampang bejaankeun di jalan besi lanceuk maneh plin-plan sampur bantis bisi oncomeos bisi plin-plan bener sis tepugu pamanegan bisi tepuguh pamadegan awas maneh masuk rumah menta geuning sok sumpang-simpang bener mangga diestopkeun ku abdi kula mudah-mudahan siapa mulut kiruran siapa rejer kanan cing inget yen jalan ka sawarga mah rumit rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pahit getir lara jeung balangsak kudu kasorang hartina anjeun kudu tawakal di jalan eta siap kula sok ayeuna bulan ayeuna mulai diisuk jik ini permios atuh bulan lah naon ayo euy hayo siap saacana abdi mios abdi teh hayang nguping heula pangahampura teu jadi bapak bilih abdi tumpak caringin di buruan teu kuat nandangan proses bener eta abdi teh hoyong dihampura heula ku bapak tina segala dosa perdosaan bapak sedih lain ceurik bapak lain ceurik aing mah ceurik
Enggak gitu mesen sedih. Itu Pak doana abdi Pak. Jadi tinaon. Pang doa dewek ari sagigireun ilaing pek cing tawakal aja. Ya Akang sing mandiri. Temokeun kajujuran. Tah di dieu ieu teh hiji panyeuseuh keur ilaing. Ya, peluang. Pikeun ngaronjatkeun harkat darajat si lain salaku pawongan. Bener, diajar mandiri. Supaya jadi insan anu berkualitas. Sabab engke nagara kahareupna jeung ayeuna teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas. Anu handal. Sedengkeun pan abdi teh jelema anu teu sakola. Eta deui panginitan teh tina kabodohan. Eta supaya lamun si lain rumah sabodo, ilmu bakal dararatang. Supaya jadi jelema mikir. Pejang sing tawakal. Tah ai kitu mah tos aya doa teh sepuh jadi abdi dihapunten ku bapa. Heuk dihampur aja. Saurkeun ka mak. Bang Blas. Pasti inung si lain bakal ngahampura bakal tahajud geura teh. Jangan restuan. Nuhun Bapak. Nanging sajabina teh kitu halangan rintangan teh bakal aya. Tangtu nya. Gogoda tuh. Keur manusia di mana ngahonta cita-cita naon rupaha perjuangan teh kudu aya pengorbanan. Ta eta segala rupa ge pengorbanan. Dina eta pengorbananana boh tanaga pikiran. Heeh. Ulah nepi ka nimulkeun karugian ka abdi boh ka kulawarga abdi. Cing naon atuh ti bapa bakal kangge abdi? Cik rek makalan naon? Makalan naon Pak? Cing saperti bantis ka abdi makalan. Kerjaan di jalan Pak Oman Silodadi di komo Kang Onang atuh cenah makalan duogan kalapa hejo. Kakang deh. Rib-rib ban ku Rib-rib ori teh can bahehon. Mahanan buah. Ngan rasak kemudian anu karek pentil kene. Oke geus asa. Geus asa dikirim kulitna. Abdi teh nyuhunkeun bekal we ti bapa naon sakirana anu bakal manfaat ka abdi duaan jeung sidawala. Manfaat dunyana boy. Tah atuh lamun kitu mah jang. Sok dewek dek makalan ka si laing. Dah. Pek tah. Naon? Buuk dewek dudut dua lamar keur si laing hiji keur sidawala hiji. Eta. Aya eta kalau Rambut bapak kudu didudut. Heeh. Salamar sewang para lunteuing bapak teh kumaha wantun abdi bieu panci keneh minta dihampura. nya piraku rek. Ayeuna abdi kudu cubuk cabah kana masta ka bapak haram Pak. Pamali doraka. Moal Pak. Sieun. Sok jang. Ali mah ngajebak teh. Tu wararantun Sok atuh ku si lain jang. Dawala. Naon Pak? Dudut buuk dewek dua lamar. Ngajebak montong dawala. Tong. Lamun heueuh oge teu ngajebak, antep ku mau sikona kumanehna. Pira salamar ge. Eta mah ngajebak. Supaya urang dua ante supaya jadi jelema doraka. Doraka ulah. Manya bapak ka anak itu biheung teuing, bapana goreng hate. Piraku rek ngusrukeun. Nah, si kurang ajar. Ku bapak we dudutnya manya ka anak. Oh. Sok jang. Pek pilih ku sia. Sok salah saurang kanya. Ulah dawala. Luaskeun. Sehingga ku kalanceuk ieu dengekeun ku sia. Mensetan oge lamun kolot teu damang ti dieu tina sampean tah. Tapi kana tak-tak ka dieu batasna ge kana tak-tak. Ieu mau ulah disabak. Sia nu meretikeun. Nah teh. Manehna doraka. Karena masyarakat kurang-kurangna kolot hampuraan cilaka. Lapur teh hampuraan. Pikiranna teh ponok sia teh mah nya. Teuing Dua Pak, dua. Tong leuwih ti dua. Dah. Ieu. Sok. Tuna dina gugusi si lain selapkeun. Ya dan lain-lain bapak aing manaon maksudna. Batur mamere roti. Batur menyelapkeun teh cek. Aduh, cek dapat sekian juta. Goreng-goreng dan duit kontan. Atau ATM. Ieu mah kalah huli. Diselapkeun dina gugusi, heuh.
naon manfaatna kumangke Nake engke ge si lain bakal mangih keanehan-keanehan anu luar biasa kajaiban teh sok hiji deui keur si cepot durana panjang mun bisa mah da kabeh we si eta sok ya sok mi HP we di silaing iya selapkeun heuh di silaing kumaha lamun meuli keun lalak-lakan teu beurang dipihapekeun sok batur mah duit naon bakal teh hayo bekeun di kumaha cenah teh selapkeun dina gugusi na gugusi na dompet na gugusi kumaha rasana cing tah engke teh manfaat engke ge bakal nyaho si lain kege di luar jangkauan urang salaku manusia engke ge bakal kaciri bakal kapanggih bakal nyaho si lain kanehan ai juragan anom di mana aya Pak ngaping di awang-awang nuhun atuh ai kitu mah sakitu doa ti dewek aya di sigigireun ira lain kada cing tawakal jang umat ulah lepas tina etika hirup eta kalau cing bisa pindah cai pindah tampian hartina si lain kudu bisa adaptasi jeung apresiasi hatur nuhun Pak geuning bapak urang teh nya apa kana basa-basa nu kitu nya sopan santun ramah tamah DP handap asor ulah tinggalin eta pake ku ulah jauh jika mana-mana ge salamet jak jigjak didoakeun pangdoa dewek adi sagigereun ari lain ada eta kalau teh ngan karasa euy kanya bapak wah gede kang tapi kanya nanti anu kursi mat mare buuk ada mere tanah mah teu boga tuh batur mah deposito ka anak teh naon nya moran acan we dah acan kablem di mana eta sok teh hiburan kieu aing teh kumaha maparerkeun we sieun stres sing loba hiburan we urang mah ai loba kabingung mah lapangan kerja sempit wah kesempit ayeuna mah kula ekonomi awut-awut ya apung-apungan apung-apung bebelieun teh apung-apungan bebelieun mararaha bener pangabutuh nyedek di imah jadak tuntutan di keluarga terus-terusan jadi tentara pamajikan hayang diri bonding pemajikan yang diri bonding can anak teh ada teh anu kolot anu ngorah yang dikreul anu rupa-rupa kayang nanya pagelis anak nu cika hayang mio nu cika nu kadua hayang komputer amuing eta tuntutan nepi ka kitu aya nu nu bungsu katilu hayang laptop Allah canu awewe naon teh kahayangna cita-citana hayang jadi hostess alus luhur ai hostess naon aing teu ngarti pejabat tinggi teh pejabat tinggi bukan teh ketua DPR hari usaha nganukur kieu jeung kieu aing aya hasil aya henteu pansan da geuningan batu menta ka batur teh ai menta mah asa dijajah geuninnya atuh nya jeung era we asa nyentuh kana hate ai dipenta teh asa dijajah urukan teh dina marena ge teu ridho teh nya tapi lamun teu mere beutingna ku aing digarong beutingna digalaksak cenah oh rezeki teh ladang tinu kitu we nu dihakanna teh geus panasieun we beuteung lainnya tapi parendene kitu da puguh kumaha atuh aing kudu hasil poe ku pangabutuh atuh
lepek pikir ku maneh karasa lo bapak kabutuh mah sok rada poek pikir kieu teh mapan pamajikan teh bosen dua nana minta diserahkeun oh ayeuna teh dicabut ku mitoha aing ari geus aku nu diparahan boga salaki teh sia teh kanu kabega tingalikeun bulan hareup mitoha aing aduh di kumaha teh temok ku aing keur heuai dabonganna pamajikan aing magarek didudut tah eta teh ngeunahan ku mitoha teh atawa pamajikan aing payahan heula bikeun ka mitoha ulah kitu urus cenah eta ngambek terus-terusan mitoha gelut aing jeung mitoha teh naon nepi ka kitu tah mah marukana pati-pati paeh oge aing teh naon aing geus gelut jeung mitoha mah oh teu pan geuning jelema teh aya bosenna nya hirupna teh abong kena aing teh mayar goblok sia teh dulu ku kulutus lamun aing ngagrup yen banyak alusnya jeung wah bro kalau baru manggil da gariga nama geus pas gini geus pas dari patokan nganjing butuh teu pas teh jeung pangabutuh aya buru-buru tuturkeun aing tak gendong kemana-mana alah lain kemana-mana dengan membawa budak we atuh nah ari aing kudu membawa ucing lain mun urang mah bikeun ka indungna pan indungna teh maot namanya nguping maut nah kunaon maut mah ngaramet nah ngaramet make teu jeung maut make celana jero nah make maut bobogaanana ku lentah aya 17 mah mun nyepot digemrong lentah heeh marukana gudang tarasi meureun Ketempor teh kembu. Murukan sale eta lentah tina sagede-gede rokok nepi ka sagede-gede inung suku. Meureun pamajikan aing teh beakeun getih jadi we leuleus. Nya pasti atuh ai loba-loba digotong ti sawah teh dimandian ku aing naon panyakitna. Cik nya pariksa. Ai breh teh dina bobogaanana nepi ka ringuy. Nepi ka nyocok. Lentah meni aya 17na. Muing paingan. Ampun. Nah, tuh pajikan ceplok ke ku aing didudutan. Babari da geus mararontok. Tepatinya pot teuing meureun. Eta nu ka 18 nama hese teh didudut teh da begang keneh. Wah, digunting ku aing. Ai jerit teh pamajikan ngambek. Kumaha jerit teh? Lain lentah eta mah anjing. Ai sia teu apa kawas nu teu wau. Alah oh padahal ngaminggu ge katempo teh. Parsok dirongokan. Oh eta ku Sarimag jeung lentah. Nya beda rada geunteus saeutik teh. Sarimag teh lanyedna. Heeh. Ada geus buka anak opat. Abah naon ya? Lanyet. Ari emak teh ka mana abah? Nanyakeun indungna aya. Pan maot.
maut baheula ge. Ai maut teh naon? Maut teh dicana ku Allah. Kudu kagu. Oh jadi Allah bogoheun ka emak. Sia mah. Oh udah supir elap. Allah teh nu nyiptakeun urang. Anu ngajadikeun indung maneh. Anu ngajadikeun maneh. Allah teh. Heeh, ngajadikeun kaum muslimin wal muslimat. Ngajadikeun mina aidin pananjeuna. Heeh. Allah teh. Heeh. Heuh urang ka Allah yuk ah. Dek naon sia teh? Urang ka emak. Engke ge katuturkeun ku aing. Kumaneh? Sareng ge bakal. Engke ge katuturkeun. Abah, naon? Mending urang ka emak urang ngenong di emak meureun Allah mapan beunghar. Aduh, rek barang peda. Ampun, emangna Allah teh supir elep. Nah sia teh kabina-bina teuing. Ada budak. Apa? Ai Allah lega sawahna. Aduh ampun, lain lega deui kabeh ge nu kagunganana teh ayeuna. Disarwakeun jeung Atuh urang minta beas atuh. Tobat. Ada budak atuh. Barukan aya di kieuna meureun. Nu matak maneh cing bener ge ulah nurutan bapa maneh ke bakal ka sawarga Allah bakal nikmat. Hai di sawarga aya balong apa? Ujang aya nguseup. Ulah disarwakeun jeung di Abong dunya. pikiran anak-anak. Ada budak kapuraeun. Ngomong Kege katuturkeun ku urang bakal maot sarara oge. Urang teh? Heeh. Atuh meureun ujang teh kudu kumaha lamun hayang maot hayang sampurna teh? Kudu daek ngaji, rek salat, salat, ibadah. ai salat teh kumaha wah? Heuh ke urang tanyakeun heula ka kiai da aing oge teu apal. Mana lagi sekali-kali azan. Heeh. Kapok. Kapok aing ngabareto oge salat teh dicarekan. Nah, make jeung kapok. Aya salat. Aing teh hayang guguru salat. Yuk cenah tuturkeun. Ceuk guru teh. Kayak gitu. Ai perbah awe salam ditemalan ku aing. Ceuk guru teh assalamualaikum warahmatullahi. Aing teh tukang teh waalaikumsalam. Sugan teh moal ngambek. Ya heueuh atuh. Betul ditemalan. Ai perbah ruku soek calanana teh. Sampingna sarungna. Ban geuning teu make kolor salatna teh guru teh. Jarang make kolor. Allahu Akbar barawak teh. Meni katempo kabeh. Aduh. Bobogaan eta imam Kumaha teh? aing pan kaget decan nyaho salat. Ceuk aing teh alah muni gede. Alah muni hidung. Eta guru aing meureun bakat tinggu amak keur salat oge ngomong. Hideung oge. Ciptaan Allahu Akbar. Aduh eta kudu ditemalan. Make nejeh ka aing. Aing sugan aing salat teh kudu nejeh deui aing ka tukang. Gur teh di masjid garelut. Oh. Alah. Nah, pi ka paburanta. Kabayakeun di masjid gelut. Aing gara-garana nepi ka diusir, nepi ka dikakat na masjid. Lain tempat ibadah, tempat karaman gitu. Abah, naon? Nu mata kudu dek ngaji ge kitu tah. Ulah awam teh kana agama. Ulah awam teh kana agama teh. Cing apa kana huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah teh alif ba ta sa nu kitu. Lama alif keur ngagambang. Ari alif teh bisa dibaca a i u. Lamun hayang jadi a teh dijabar. Lamun hayang jadi i dijateng. Naon atuh dari urusan hayang jadi u di kaltim. Lain urusan provinsi. Beleguk bapak teh. Eta awam. Sok ku abah bacana ku ujang etanana. Sok atuh. Ejahna sok. Alif jabar a, alif JRI, alif PSU. Sok a i u. Tah kitu bener. Oh kitu? Heeh. Aya abah bisa aja. Heeh. Lamun hayang jadian make nun dihareup. Cuma contohna alif nun mati jabar an. Halus dah.
lain halus alif nun mati katabrak naon dan nun metara ulin ka jalan atuh Tara among ka jalan. pugu nun meminang ulin ka jalan geuningan bebeja heula ka indungna teh ma nun bae nun bade amang ka jalan nun neng menurang nur eta mah lain nu heeh atawa ditangwin alif tangwin jabaran alif tangwin jrin alif tangwin ps un anterkeun aninun aninun mun bodoh pisan B jabar ba B jrb B ps bu bakaka babi bu babi bu belengong jauh-jauh karena bakakak nah anak-anak tapi ngeunah ini dicarekan ku anak ku anak pada kitu aduh ngeunah apa dicarekan ku anak ngeunah heuh ke dipaehan atuh langkung raos kitu mah pieuran aya paean budak itu ai budak nepi ka sepeun kitu teh B tangwin jabar ban B tangwin jerbin B tangwin ps bun bantingkeun ban bin bun ban bin bun kumaha maneh we atuh abah naon hayang disunatan abah duh oke geus boga duit kabit nah da disunatan mah lain ku duit ku peso besok kudu diburuhan nu ngeureutna teh teh ku abah keureutna teu becus diajar enggak mau kenapa aduh eta ku saruana maksud lo keuleuh aing mah ka maneh teh jadi mengalunyak budak eueuh tuladeun anak hirup teh turutanin anak ngan ngabegal we jeung ngabegal dibuat marukana moal doraka nu kitu teh sedih naik-naik da jeung nyana deui atuh jeung ngabegal mah abah kieu usaha mah ye kumaha ini ke tempat parkir parkir motor turun nyokot hiji oh eta mah teu haram henteu teh mah ngan digebugan wungkul alah ngabodor anak aing halus budak teh geus nah anak-anakan geus aya senian heeh wah betok bukna halus mending dagang kangkung abah halus teh sabeungkeut saperak oh ini mah mahal 2.500 batina saperak 2 perak kumpulkeun sok 3 juta beungkeut we sabaraha sapoe ku abah geus 3 juta perak lamun payu mah dedet we atuh Paksa. ka jelema jual paksa nu teu meuli dagor jeung tibatan ngabegal mah doraka teh tapi da teu payu wae dahar ku sorangan sugan we atuh asam urat kaituna aya asam urat teh jang beunghar oh insyaallah atuh aya kitu mah heeh bah naon alah naon sia alah-alahan abah buru-buru bah naon hayang motor abah cucungik sia coba selain-lain nepi ka lahuta emangna motor teh barang murah buru-buru abah wah merukan roti gablek duit di mana aing bang iridit bah teu gablek uang muka buru-buru abah mau ka setoran sia teh kumaha teh abah buru-buru abah aya naon soran naon tah naon teh sia murucut kita tadi aing hayang motor teh budak teh hayang modal murunya si goblok nah atuh nyebut ngiridit sia teh teh ieu beteng uing ngiridit abah nyalingit goblok be nepi ka kitu-kitu anak-anakan nah abah naon tahu naon nu bau ya tahu campur jeung tai maneh
lain campur tahu buruk lain ada luar sa tahu naon atuh tahun tuh maneh coba jadi mengalunjak budak teh di mananya walungan anu jero tadi ada di Lebak sebelah kidul nyaan aya dinya ayar aing dek ngojay geus ngojay teuleum aing 3 jam mah nya bari mau budak heeh nya terek maehan budak ya oge montong neraka bari dak ya ieu tongong aing kapodolan oh bawa ke cai kayak itu kan bae ya dah naon akang itu di sauran hare-hare wae jauh kene sawarga ceuy wah tepi atuh akang karek nepi ka mana perjalanan ke sawarga luar biasa rumitna mimiti keanehan geus karasa ti ayeuna oh ti ayeuna kan dibekelan buku bapak teh teu capek teu lapar teu hanaang oh kitu eta geuning wah luar biasa aya barokahna geuning eta ti kolot mah luar biasa ieu pengaruh kolot oh matak kolot kudu sumujud kitu lah naon geus karasa keanehan keajaiban ai siring hanaang teu henteu lapar henteu ka eta teu karasa haus bapak urang teh nepi ka bawah dinya da urang teh teh proses ka sawarga teh nepi ka kieu ieu oh ieu teh karek saparapat teh acan acan yang teh hayang proses anu model kieu jadi can ngaliwatan jonggiri salaka ta eta wah tempat anu tiis luar biasa eta nu berat temu mudah-mudahan lancar mudah-mudahan we Kang yang naon-naon jelema anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana deuleu bisa nincak sawarga teu sagawayah manusia sugane atuh urangnya ka hareupna mah jadi jalma anu mabrul abrolnya amin Cari kopi-kopi, cari-cari Bang Adam, eta geuningan, ya Allah. Rasa namanya acoy, anut. naon luar biasa romantika kehidupan alam dunia oh nuka seorang gua Kangnya Kang pasang surutna dunia bener naik moduna dunya teh mah paingan eta euy salah sahiji katerangan ayat-ayat pangeran laras kumaha unikna cing kumaha unikna eta ayat naon yen ieu dunya teh ruksakna ku leungeun-leungeun manusia boh di daratan di lautan ku polah-polah jelema nya Kang sagalak-galakna ge maung bayangkeun ku sireing nu dihakan ngan ukur semet daging tapi jelema euy kumaha jelema Kang bebetian dihakan membuahan dan daunan diremus membuahan beak bubuahan pon kitu deui lauk domba hayam ayam rakus deuleu cangkerek di dahar eta nu kacida mah aspal jeung semen lebih ka beak ta eta leuwihna teh euy aya kelebihan digagetan we tuluy matak sampurnana jelema teh kitu bener sampurna lamun jahat leuwih ti sato leuwih ti sato eta bener oge teu kapalang leuwih ti sato leuwih eta tah leuwih aya we kaituna sampurna dina jeroning sampurna artina bisa nyampurnakeunana insan kamil mukamil kaituna euy eta teh ieu tahapan ilmu ieu oh nyata kitu tah eta perjalanan ka sawarga ngan jigana dina praktekna mah euy moal kuat kumaha apan aya doa ti kolot nya pangdoa dibekelan ongkoh lumatak ulah mang deui ulah ragu-ragu deui dina nyeng hareupan sagarupa pasoalan anu sakirana bakal ngabatalkeun kana perjuangan ulah cangcaya teh oh deui ku kitu teh mah duh sora naon eta
tapi hujanan gitu Dah lodo atuh. lodo aja Lodo. Sorakna. manusia naon teteh di mana Suka teuing. Mun urang mareret atuh. mun bejaan gawir gitu iya teh dulu Nyaho mun di lawang. mun lawang dewek ti keburu sana gawir Doh. beteung mending ngadaradad Pasti teteh. untung eueuh waduk Moal aya di dinya mah. aya sorak naon beuh nya Heeh, pika keungeun. manusia banset teh nah tarik-tarik teuing banset teh make pengeras Pakai sesisting. eta bangkong korodok aya bentong ieu teh nu hejo teh geuning bangkong catang Bangkong rek kendalan. ulah kaget manusia ayahku kabeneran poe ieu aing aya milik aya manusia aneh-aneh teuing nu rupaan jiga receh eta anu tukang pon kitu deui karunya eta malaikat geus dina tak-takna nganung harti asup kaya tempat bakal jadi mangsa kula hei manusia geura samad inung bapa tungkul kana nyuku tangga kasadapan lamun maneh hayang salamet hayang hirup langgeng kudu mayar ka kula hei manusia tong dilelewe sia kumaha lamun nyeureud amekeun ke wah beres Gusti Doh, teu sangka urang anyog jeung kebon cikur doh. hihi kebon cikur cenah euy ye kucap ieu geuning la ilaha illallah makhluk teh geuning aduh jin kafir jigana gimana tai garing maneh jin kafir mah eta ku araraneh bebeungetan araraneh teuing ieu dunya aduh Doh. asa teu umum eta bebeungetan nepi ka kitu suka tai garing Lain buatan Allah. rasana teh KCP mulanya Pada manehna leuwih ti akang. kade ulah diheureuyan kade Kade nu kitu. bisi nyiwit bisi ngetrap aya nu kitu aya ngaranan nya aya atuh naon ngaranna Sarua. alien nya nah alien jauh-jauh teh sarua jeung sileing bisa ngomong bisa nyambung Manusia bulan, alien mah. ai kadaharanana sarua jeung aing Atawa sarua jeung lau kroto. ai di dinya naon aing mah kadaharanana atuh ngamena aing pinang baneng Aduh, bilang badan. berkualitas bergizi aing mah sangu nu pulen Ulu pulen jeung gorengan. ieu mah paling oge ti kotok Lain datang hina akang menilai. halus perkiraan Kabatur teh bener. halus perkiraan anaknya putih kotor mana tai Oh. muning mun manehna teh muning garing Bisa jadi. daun maneh ka kananana bejakeun aing make jopulen Oh, jokulan. lamun dina kendaraan mah aing metreuk nah beres ai kuring sia mah teu gablok mobil Aduh. Ayang nyeri teh kan. lamun dina imah dewek mah hotel hotel ari aing kacilingan aduh Oh, setan aing nyerian ku batur mung. nama varian ambas lamun dina baju aing mah jas Aduh. ari aing teu gablok baju nia jadi make aing mah mau Oh, ngalawan. hei ngaranna saha sampean nah ngaran maneh teh
mau dibejakeun sieun di puasaan. Cengnang dah tuh. Ulah akang mah cantik bisa dipelet. Aya teh tukang Kata pelet. sieun dipelet. Emangna aing teh bogoh ka sia. Kebenangan diri. Aing boga gerayu lipan setip gede teh. Doh. Keur naon? Galinggem. Eta beungeut beureum kitu abis sakemar duanana beureuman. Anu hiji deui non teh. Heeh. Galinggem deh. Ku naon? Lipan setip gantina galinggem. Luntur. Atawa duling dem. Bisa dihakan, da percis ramutan. Can usum ramutan mah deuleu. Heeh. Maneh abus ka tempat ieu dina harti. Yakin maneh kudu jadi mangsa kula. Boga duit sabaraha? Heunya tak kuring mah teu boga eta sia dina saku naon? Udah eta Aya amplop. kaciri eta tuh akang. Adek lalapkeun. Lalapkeun leuwih nolol atuh. Montong diasup Indonesia. Kadiekeun buka. Aing ge nyaho sia cek katanya. Aduh, eta apalan buta. Cek naon? Cek cok. Datan nirata ngademan. Oh iya. Datan nirata ngademan pakulingan rana. Pakulingan rana. Alah nuhun agan abdi teh muni tos hayang kiih hayang naonna bieu. Untung aya agana. Duh, Datang jeger ieu. percaya kan dia. Tah araheun mah ieu tah aya tah boga duit hayang duit sabaraha. Nah, dirinya Saha maneh sateuya? pikaan dirinya mah. Saha maneh penggawa? Ngaran kaula Krincing wesi. Iya. Saha? Kikirincingan. Wah. Krincing wesi Kancing Jaya. Kancing cetet. Si anjing. Ngabala rodor eueuh kancingan. Gila Kancing Jaya Badalungan. Badalohor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harus nyambung. Harus nyambung. Ngaran sampean Badalungan Surya Pringga. Surya 16. Mending jaru bajega. Nya. Ai mana nu tukang gentong atau minak jinggo. Badalungan sampean Surya Pringga. Surya Pringga Bayu Putu. Bayu Putu Bima Putra. Bima Ungjila. Ilaika wa ma ungjila min qabli. Wah, ya. Eta tuh. Tong kemana karep atuh ngomong teh. Dari tahu. Nah can nepi kana wabillahi roti. Apaleun. Yang apalin kan. Pan ka itu teh hum yukinun. Aduh. Apaleun kungsi ngaji mun teh jelema teh. Pasti itu teh. Bima Putra Arimbi Suta. Arimbi Randa. Cekek. Naon sia? Teke. Naon teh? Kita payun. Ku dora. Ku makan. Bieu naon sia? Oh anu pe. Ieu. Arimbi Ratu. Lain. Heuh. Lain. Maneh mah. Jangan sok itu ah. Jauh-jauh waktu lain. Sok sia ngomong naon? Cuman Arimbi gagah. Lain. Gemes Lain gitu tada Sok sia ngomong naon? Arimbi Sakti. Lain. Alah, ai maneh teh wah. Udah kadang. Lain gitu dah kadang. Sok sia ngomong naon? Arimbi Mandraguna. Lain. Jauh-jauh. Ai maneh.
Lain. Arimi panggagana. Lain. Bebas ya. Tuh kasih itu tuh. Aduh sebut bebalap. Ada amak aura. Kudunungannya dicarekan puas. Nu ngadukung manehna teh. Puas. Sia deui mun ngadukung ka aing teh. Da wala. Oh pisan bela ka aing teh. Ni era aing kudunungan. Kayak raya. Lamun sampean rek ngaganggu ye dua jelema ye. Dina harti hayang saling hareupan jeung kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtama Negara ngarti sampean. Ya. Sampean lamun ngaganggu kaula. Dina harti hayang saling hareupan Yang jeung kaula salaku lurah Pagaden. Lurah Tamtama. Manawe ngomong teh. Lurah Tamtama lurah Pagaden. Apakan wani marang aku sadaya? Ora wani dening apa kulanang kulanang. Ora iwelang. Lain pikagileun dunungan nanya ngomong teh. Uyuhan. Eta uyuhan daek boga pawongan kitu dah. Uyuhan naik ke gaji. Untung sabar dudunganan. Daek aing mengukut pawongan kitu asa parabna we tai. Bagi pergi. Awas ya ku aing. Tingalikeun ku aing sia. Lain kakak nganggap naon. Tingalikeun naon goblok. Ngancam sia teh aing. Lain nganggap naon kakak. Dibongohan keur hees ku aing. Da sia teh aya heesna. Dek di kumaha bool sia diurakkan ku aing. Wah, Geus rada jeung dikait. Kenyang bedopan ka kait. Tentong. Ya. Anjing. Wonten ngaburusut. buat si Satan. Duduk jeung pejit. Naon sia teh? Urak gusti ngait kana pujit di jero. Iraha. Alah, si itu tuh ngancamna gitu. Oh, asalnya we. Kana tuh pirang ngalaan urak dina bool. Kumaha euy? Talikeun kana tongong truk. Tuluy ke truk digas ku supirna. Jadi tapan ka bedol, maneh ka gusur. Pejit nangan keluar. Biasanya. Ini moga gusi ulah kaalaman banget. Ulah ka. Atawa yang resort manae kana tangga kalapa. Ta urak anu amay-amayanana talikeun kana barang bang. Oh, benar. Tuluy ngagajeng ti luhur. Muat ini. Pan ka bedol pujitna teh kaluar nu ngagantung teh pujit teh wungkul. Astagfirullahaladzim. Biasanya itu. Atawa ngakan karbit. Oh, benar. Banjur ku cai. Lu nginum pan ngagolotrok sunut tina sungut pan ngabeledug mung serat pijil jeung pejitna di jero teh kosong Tinggal anjing Ya kasihan ya. ngelalinu. Mata kelalinu teman-teman. badalungan Gatot Kaca Gatot Subroto maju kurang ajar buktikan ayo orang jawab ya kebong wah kuat jelema Bulan balik. bangsa luar biasa woi woi
rongkok hebat tadinya. motong sudah datang aing kagok gelut jeung gini bantuan aing Kade akang betul mun ngejo ngajaga we bawa anak aing nu leungit inget baheula benernya leungit kenetik irungna di depan aing mah kieu ya belenu dari tete irungna teh karek nengtet buah-buah ieu buah-buah ieu anak aing kade atuh bisi tuh lamun heuh teh mah pangih deui aing jeung anak bari jeung kayaan rek gelut nah kumaha riwayatna naon teh apa ngomong kitu pangnalangit budak pamajikan uing teh ngajuru ngajuru heeh sasar tak budak geus 3 tahun teh leungit tak irungna teh panurun ka aing kieu ngan anak aing marada nyolotot tah model kitu ngan karek nengtet diteteangan ka itu ka dieu kapangi dina got Allah lagu geus maot Allah di ruang buah maneh hirup deui anak aing bawa naon maksudna teh jika anak aing nu modar maneh yang ngaranna saha Agnes Monica lain namun gitu mah lain jauh jika ningali naon bukakeun bujur lanan da aya tanda anak aing mah dina bujurna cing hayang nyawa tingali kali heula di kuburan dikubur heuh modar anak sia lain aing kitu heuh panginten atuh pamiki kitu mah tadina mah ku aing teh dikukut maneh teh geus dikukut dek diracun wah ya Kapek kumaha sia hampan aduh woi ini kaos kocan kayak aing ngepotong tuh urina gitu teh woi aja nah gitunya lah ya woi ya marukana kumaha pakai goblok maco lo itu kade mendiri nek kali dia atuh tah jadinya jap mendiri nek jap ajeng sia teh cici ka mana bieu goblok kunaon aya naon pokok lalaki aya naon atuh gay sia gay goblok aduh setan alah ampun ya lo sia modar sia puas karena gorong-gorong katanya panuju sia karena gawir tuh alah tulungan ya leungeun aku kupai teh panggih moda iya awas wes wow
lincah gitu sih goblok. Jeung lingas. Ya. Ayo usik ya. Usik. Musik. Kapengkek sia hawa angin sia ayat. Dah kadek. Baru kana benang gue. Keburu kan. Aduh. Bisa aduh. Bisa ngagilak na. So, ngaleret. Aduh. Ih unilinga si anjing. Dikasih imut. Sok sia. Woi, Lah goblok. Naon dah? Beut aing ngana tai muni ngala. Akan. Ya. Hanya bika gede heujeul mah teh. Ya, Marukana woi. Pek anjing pek. Setan deh. Ya. Nafsu teuing teh anjing. nafsu teuing teh. Geuleuh aing euy. Lebih kaleles. Liur aing ieu. Pasti nyai mah. Wah. Begini beak. Bagi beak teragana kan. Yo, sia udang. Kumpul ke teraga heula tuh. Kadek. Maksakeun. Maksakeun maneh teh. Tuh. Beak teragana. Parah ya. Aduh. Anjing. Bejakeun sia ka mah. Kade ngumpulkeun teh. Dia bunguhna teh. Aduh. Api-api euy, api-api teh. Aduh. Kumpul ke teraga teh. Ada keren ada beak. Puas anjing. Montong ditulungan anjing. Hop segerap Purna Dewa Menyerahkan nafsu kagila-gila. Ya nafsu kagila-gila. Ya iya.
silan paingan kiri giri hartina gunung Lusi cacing paingan nyata tersangka sarabok sabarang nyamuk iya iya rasakeun sia lajeng wae Raja Bega doh iya iya meremkeun panonna rep sidakep sina kutungal mata di babaharan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa iya iya ngedalakan kesakten lir malam tumraping api doh sacido hingga teu sakacaping nyata hence nyata ngajadikeun angin barat taliwawang iya iya aya angin puting baliung muter turta Gatot Kaca kasapu ku angin kejadian anak Gatot Kaca kasapu ku angin doh iya iya aneh teh asta jika dawala mantep agan astagfirullahaladzim eta angin sakilatuan angin puting baliung agan Selamat agan. agan biong di berang-berang gimana kumaha nasib geus kieu ye junungan moal teu disiram aneh di wae anehna ieu percaya monya Gatot Kaca kasapu ku angin ari aing henteu duaan eta Ayo tengarti. kajaiban ti kolot teh mah tah ieu anehna teh deui bayangkeun ku sia paingan ceuk bapa baka mangih keanehan anu luar biasa ke di jalan iya bukti di kolot urang teh lain jelema sama Sampun. wah nya maca kolot ti kajauhan mah ayeuna katempona geuning Semar teh euy oh lain jelema sawanea atuh iya awas hati-hati musuh hebat mana teu kasapu ku angin aing teh tidak muntang karena sada gori iya api penastik kersah yang tumampara iya iya Astra jingga oge kaget ku ayana ieu kajadian beres araraneh anu kapenak di satengahing marga dah atuh ieu denawa dijamak leungitan pelwi hilang tanpa kerana iya iya jang ngelek jadi lurah togog teh Jumantri oi bak atuh naon lain gebau mitoha goblok oh mitoha kang teh naonan ari abah ieu teh wah jadi manuk puyuh lain puyuh goblok mitoha aing sia teh ih udang mang duh dah itu sangka cepot kejadian anu model kieu ararane luar biasa araraheng kejadian teh nah naon ieu teh maksud tujuan mang teh dah sedaya-daya ieu yakin ieu teh ditugas ku bapa maneh ieu henteu kuring mah ditugas ku bapa kuring dek kasawarga kuring mah dititah ku Batara Kresna dek nepungan hiang otipati jagat nata nganterkeun surat kula apa tapi maneh dibekalan ku bapa maneh henteu teu dibekalan wah moal pati-pati bisa mukakeun kedok kaula lain apaleun kang Tak mungkin. aya teh dunungan kuring moal naon
sebab manehna bakal bisa nyalametkeun dirina nya hari ieu emang nanaonan kikieuan sebab dina danget ayeuna teh uing teh keur ngadaguan kereta api geuning eta disada dah mun teu nyambung jeung lalakon ieu jelema dehing sadenge-dengena nya euy nah makanya lah badalengan kula teh ditugas cepot ditugas naon kusaha ku Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru ditugas naon nyaeta pikeun nyekel ieu cupu Manik Astagina oh eta secara teu langsung kaula teh ngajaga ieu pusaka ieu cupu Cari kopi-kopi. Cari-cari Bang Adam. Eta geuningan. Mila alat mual. Rasa namanya acoy. Anut. cupu ieu teh naon teuing naon sina mah dapan ngan anu penting ulah leupas tina leungeun kaulangan ieu kaulah geus kabuka ieu nyaeta ku anak Semar Badranaya daek teh daek ieu maneh tugas ti bapa maneh henteu kuring ti Batara Kresna dek nyeun alasan naon bae oge ngan dina lebah dia ieu cupu bawa keur naon pokona bawa we bawa we sakitu kula samedieu geus teu loba omong sakitu engke bakanya heusi maksud tujuan maneh tujuan kaula tak itu hampura permios cepot dah eta naon cing buka cupu naon teh di jarona naon teh moal kitu di jerona berlian euy oh pek berlian barak-bak lamun heueuh berlian sacupu ieu sabaraha heuneu wah meureun 3 miliareun mah bisa aing nyeun gedong oh atuh akang hayang pindah ke Margahayu Raya bisa kembali angkot hayang boga WC anu bisa ngabijikeun pedut nya kudu sagede-gedena teu kungsi dikeusjeunkeun cita-cita lebih kaluhur gitu sing sok buka naon tetena cupu teh heeh teuing sugana tuh pemilikeun pimodaleun nya sugan we teh nyaho milik mah sugan ke ki pecakan kayaknya udah buka heeh buka sing derak-derak ayangnya nya bukan dari derat ning euy heeh sing sok puih ke cing minyak ai pek teh orai sapi amun sok kitu lah atawa ai orang pek teh kitu atawa orang dangdut aya kasihan bener ya orang sok atuh kanya ai sia teh jeung sudan wae atuh nyaho ai borangan oh borangan sia teh atawa orang samsa atawa di jerona teh emas oh karone wae urang bukanya atawa orang samsa di kurilingan hileud dawala sok kitu dawala ulah yang sieun batu hileud oro kusi lain kayaknya bukana heh kenal sieun ku hileud baheula aing kungsi Kaligata aduh kaligata Iya. aduruk aduruk gereja sing atuh kukuring teu wani mah cing kade ai pek teh euy alien huntuna teu gelede we urang kukut teh lebar luas kuku teh halus atawa biji tangkorak ye tangkorak jelema hirup urang salabarkeun mayit saha ieu tuh kitu pan aya ibadah eta teh urang mana tangkorak ibadah teh oh baheula na kuring teh nyok-nyokot eta warisan teu beunang tuh cokot di Gunung Anu berlian aya sakintana sugana Aing atuh ku aing bukana bisinya bener ya aling
Ai piduiteun belah kubatur. Logodor teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sing pi rezekieun. Logodor teh nya buaya nu gede. Buayana leutik. Leutik sagede cak-cak. Pan ngagedean henteu. Lah tadi paraban. Henteu dolan henteu. Lah tadi paraban moal. Sabab kaburu dijejak. Buayana truk ya. Buaya. Ai pek teh kunti anak. Why? Nggak begini. Sieun beurnya. Sieun. Jonolo teh sirahna wungkul cepot. Cika ningali kanyut maneh. Pek ku si lain. Lain Borangan anak kecil aja itu. Sakit kali TV borangan. Kasihan katanya. Ayo dilahirkan Pak Jumaah mana nama tapi borangan. Tapi sieuna. Pak Jumaah nah dia tetekeun banjir. Aya wan pijawab bener teh. Pijawab tapi sieuna. Penasti kersah yang tumampara. Doh, iya. Barang ieu cupu muka turubna anu diderat. Doh. Ngadak-ngadak astra jiga dawala oge duwi ka ngajengkang teu kiat ku serab-serabna. Iya ge. Aya cahaya anu mungsrat tina ieu cupu. Doh. Cahaya papat warnane putih kuning abang ireng. Iya ge. Ulah. Aya bade ka mana mulih di mana? Jeung. Mulih di mana bade angkat ka mana naon maksud tujuan? Kumawi abdi teh sing bade lebet ka sawarga. Dupi salira. Kapan kaula anu ngajaga lawang selamat tangkap lawang sawarga. Atuh kalaresan pisan yeun. Ya, biasa abdi lebet. Wih. Sawarga teh kangge sadayana apa nu di dunya teh kabeh awewe lalaki banci eta teh calon neraka jeung calon surga. Dua we. Duanana ge sanjara radi. Karek calon Yang jadi Karek calon. anu bakal bisa jadi nu mana ada teh anu bisa ngajawab. aya kunci. Dijawab kunaon? Dijawab ku leungeun. Sungut mah jempe. Hartina ku jelema anu geus pinuh ku gawe. Jadi teu lobat saur tanpa bukur, teu lobat carita tanpa nyata, nu penting mah kanyataan nyaeta ku gawena. Nyaeta loba amalna. Semuhun. Ngartos teu? Rada lawang sawarga teh nutup tapi muka. Lawang sawarga teh nutup tapi muka. Maksudna seperti anjeun dek numpak kendaraan, numpak bus. Buka tapi nutup. Eta teh lawang bus teh nutup tapi muka. Nutup keur ka jelema nu teu boga ongkos. Tapi sanajan keur nutup pasti dibukakeun da ongkosna boga. Geus boga karcis. Jadi ongkos teh hartina aya di anjeun jeung kuncina. Kunci sawarga teh aya di anjeun. Da keur anjeun. Meureun di dunya geus ngadenge anjeun. Yen Allah moal rugi lamun manusia teu ibadah. Jeung Allah moal untung mun manusia getol ibadah. Sabab anu bakal kena ku rugi jeung untung teh maneh-maneh keneh. Di maneh ku maneh keur maneh. Sing horeng nu di dunya teh calon neraka wungkul heuh jeung calon surga. Duanana ge pancen anu jadi acan. Calon
ngaranna ge dina alam ge pan alam barja alam wah itu teh maksar barja nepi ka hijabna dan ni sahabna di non teh di timbang cari timang bener bukan teh di hisab tadinya teh jadi konsina teh aya di kuring iya naon konsina bisa ngajawab nyaon pertarosanana tadi geus nyarita eta teh keur manusia sawarga teh manusia nyaeta manusia anu bisa ngajalankeun rel kemanusiaanana teh sawarga teh iya jadi nu rek ditaroskeun teh manusia tuh kuring dek nanyakeun ari manusia teh mana so kapan ieu tama irungna irung iya eta mah dadana dadana manusia heueuh nya ieu leungeunna leungeunna dadana beteungna kulitna dagingna tulangna atina jantungna pejitna sukuna na wungkul geuning nya heueuh ai manusiana mana ulu tayu oh di jero cing sok korehan kalah modar da maneh dibongkar ka jero hayang panggih jeung manusia astra jingga bingung dina manahna nanging emut kana purwa daksina purwa marang wiwitan daksina wakasan emut pangbekel ti Semar Badranaya meredih dina manahna agungna kakresan kagungan beres supaya dilancarkeun kuring hayang jeung hayang panggih jeung manusia kumaha carana gampangna hayang panggih jeung manusia ieu tingali pagaweanana sabab hayang eces jentre ka manusiana teh tempo pagaweanana sabab setiap aya dat sifat asma apa tong pagaweanana we mode ka pangeran heeh pan Allah teh jenenganana asmana heeh datna laisa kamitslihi syai'un sifatna Rahman Rahim apana kun payakun jadi jeung ngarajararadi heeh manusia oge kakasih teh dan gaib barang nama itu dah jadi hayang panggih jeung manusia teh panggihkeun apana pagaweanana apa teh pagaweanana kumaha nyaahan dedehan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajait kanu titeuleum ngaudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun eta sifatna manusia walah nyaeta buktina dina gawe lamun pagaweanana geus kitu eta teh geus yakin katemong ti dunya keneh oge eta jelema teh calon surga dah didinya bakal jadi ahli surga